Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana anu dipihormat Ibu Novi salaku guru basa Sunda sareng Bapak Ibu guru rerencengan anu dipakacinta. Puji sareng syukur urang ucapkeun ka Gusti Nu Maha Suci pingkeun rahmat karunia-Nya urang tiasa kumpul di tempat ieu anu sehat sareng henteu aya halangan. Dina kesempatan ieu kuring hoyong ngasongkeun masalah kabarsihan sekolah. Kusabab sababaraha ka dinten pengkeng kuring nuju ngurilingan lingkungan sekolah. Kuring ngerasa teh lingkungan sekolah henteu dijaga kebersihannya. Sesa-sesa rentah sampah dicampur sareng ditumpuk. Sababaraha anu malah ditinggalkeun anu di lantai. Maka dinten ieu urang bakal ngalaksanakeun gotong royong ngabersihan lingkungan sekolah. Gotong royong teh ieu sanes hal anu enggel di sekolah. Jeung teu henteu kedah ngaraos antipati karna kagiatan ini teh positif. Oleh karena kitu, hayu atuh urang arap tangan pikeun maresihan lingkungan sekolah supados urang tiasa reuseun nalika diajar. Meureun eta ukur kuring tiasa nyarios ka anjeun sadayana. Kurang langkung hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.